Tapi orang teh dah hirup mah mau lepas tina liangnya perliangan keluar orang lahir tina li geus badag neangan li atuh maot diasupkeun kana li matak ieu atoro oge nikah milarian naon berkah milarian liang naon teu kudu ditak di titeangan ge da aya eta mah ieu geus ngaco ieu mah aya ieu teh mana ieu teh dia di kamar hidup liang bahkan ku Allah diciptakan orang sarupaning ling-liangan dina irung aya liang teh sok tutupan liangna eunga dina paham aya liang dina ceuli aya liang si eta aya liang naon si eta teh anu ngaringkuk siga kuuk lamun ditoel ngagurum naon teh hidup liang atau matakna syukur terahatur ka Allah anu maha ghafur nikmatna selalu terkucur moal tiasa ku urang diukur makana urang kedah tasyakur tadabur atas nikmat mur nikmat ti Allah selalu terkucur ka tukang bajigur ka tukang bubur ka tukang semur gali kubur ka tukang sayur ka tukang kenur kana nu osok nepak bu mana nikmat kana sok nepak bu naon bae bahas mah ceu baktaran bae